mun hirup maca ulah sok maca dunya, baca mah alam nu kadua ngaranna akhirat. Bapa dihina, bapa diledek, bapa dicaci, bapa dimaki, heheotan. Tong pernah ngalawan ka jelema nu ngahina ka urang, tong pernah ngalawan nalika urang dicaci ku batur, entong naha mending heheotan sabab urang geus apal ilmu akhirat. Ceuk ilmu akhirat jelema nu ngahina sabenerna keur ngahinakeun dirina. Dalah si eta boga kaalusan dibikeun ka awak urang, tapi kagorengan urang keur dipentak ku si eta. Matak jelema dihina, diledek, dicaci, dimaki, disebut bodoh, da si eta ge teu pinter, disebut kadul, da si eta ge teu daek, disebut goreng, da si eta ge teu alus. Moal matak jelema dipuji bisa ngapung, moal matak jelema dihina nepi ka pejat juga pepetek. Aduh. Tapi sabalikna keur jelema nu ngahina, keur ngahinakeun dirina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sajah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD LB atur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun bapak ngawangkong jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun aya jelema gering indit ka doktor kunaon make jeung ka doktor jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu jeung bapak ngariung di ieu tempat cenah bejana rek pangaosan ai pangaosan sebenarnya hayang naon. Ari pangaosan sebenarnya hayang naon.
lamun jelema gering init ka dokter hayang sehat, lamun dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Tak ari ieu pangaosan sebenarnya hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, tah keretek ecek hate geus siap acan lamun Allah nitipkeun ilmu da teu saeutik jelema hayang ilmu aya dititipan ku ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Berarti ieu ilmu teu cocok jeung fungsina. Ilmu teh ngapung di awang-awangan euteup teuing di saha. Dari jelema nu bakal kaeuntepan ilmu mah kudu siap jeung wadahna. Bisi urang teh hanas di teteangan ilmu aya geus beunang ngadon sombong ku ilmuna atuh cilaka eta ilmu ngagebruskeun kana jurang kahinaanana. Well. Tah kusakitu we heula ngomong panjur rada ungeuk jelema teh. Sabab dibawa kana tugasna ari ilmu naon? Ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu nganu eueuh teh oncorna matak teh saeutik jelema baroga ilmu tapi hirup poe-poe. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempetina kicep kieu mah kicep baru ki hees atuh da. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah nah fakir miskin diarantep. Kabeh ge nyarah we ilmu watasimu bihablillahi jami'a. Gerak tanyakeun ka ustad nu mana dalil naon eta dalil nyarek pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Apan ibu ge apal ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jeding. Lain urang nu teu boga ilmu da Allah nyiptakeun manusia teh jeung ilmuna nu eueuh teh oncorna tina eta ilmu. Saha atuh jalma nu bakal kaoncoran tina ilmu eta? Jawabanna ngan hiji qalbun salimun, jelema nu hate bersih. Sabab Allah maha uninga kana rasiko jeung kaayaan hate manusia. Keur mah hirup bodoh katambah geuleuh ka batur komo pinter moal teu ngalayak batur. Aduh. Keur mah hirup sangsara katambah tudang tuding wae ka batur deuk beunghar kumaha hate ruksak kitu. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka harta moal euteup di jelema nu goreng hate, sangsara wae ngewa ka batur, komo beunghar kalah kabeuki sombong dina hirupna. Weh. Mata katantuan hirup manusia punten gumantung eusi hate nu sabenerna. Bener. Tuh. Well. Mata hakikat hate mah qalbun salimun, hate nu bersih. Lamun jelema geus hatena bersih bakal cicing dina angka kosong. Ai kosong teh teu boga naon-naon. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek oge didaekeun. Tong saban ngaku diri urang nu pinter, urang nu alus, urang nu daek, lamun ku Allah teu dipinterkeun moal jadi naon-naon. Ari urang mah jujur karek pinter ge, yey, geus ngarasa diri pang pinterna. Berarti pinter ngadon mawa kati kusruk karena kasombongan. Mual jelema pinter tanpa ku Allah dipinterkeun, mual daek tanpa ku Allah didaekeun, mual bisa tanpa ku Allah dibisakeun. Mata ke si hate jelema nu alus mah kosong teu boga naon-naon. Nana gerhana capetang dina nyarita cabut capetangna da teu becus naon-naon. Mata hakikat hirup saha atuh urang teh da ieu teh nu hadir teh palsu atuh. Cicing bisa terpercaya ieu nu datang kabeh ka dieu asup kuring sorangan ieu teh palsu. Sagelis-gelisna ibu di lipstik di wedak aya kuring kabita teu. Naha kuring apal deuk pangaujian pasti dangdana, geudeg kaluar pasti make parfumna, deuk ngaos pasti make baju pang alusna. Tah palsu coba di imah daster merengkel. Kaluhur atuh baju nage bolong bari kancing nage warna-warni jiga partai coblos. Tah aslina urang teh saha? Nah ieu nu dilalajuan ku batur, nana gerhana teh nah ieu aslina teh lain Pak. Nu leuwih apal kagorengan kuring adalah diri kuring jeung Allahna. Nu leuwih apal kaalusan kuring iwati kuring jeung Allahna. Matak tong boga pangaruh dipuji batur entong asa kapuji, da Allah mah maha uninga saha urang sabenerna. Aduh. Gerasa hirup ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, aya bangga mung. Disebut ustad ngadon era, nama kejeng era sieun teu akur jeung gawe.
Apan ustad kiai ajengan teh boga gawe warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baruh sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baruh sampean ladang tahajud, lamun mah di Jampang aya nu ngalaman baruh, punten lain tahajud eta mah asam urat. Bawa kana tugas sesebutan teh gerasa. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, pan korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh awak pangaosan hatena mah suudon kieu. Mata kurang teh ternyata karek disebut batur. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Heuh matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Nu jadi pejabat tong legeg-legeg teuing tanpa rakyat saha maneh. Bener? Matak hirup naon rek dipake alat kasombongan, sakadar disebut. Hareupeun manusia adalah pejabat. Gening hareupeun Allah mah bisa jadi bangsa. Matak nu ngaran pejabat nu alus, ragangan kahayang rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah seueur buktos. Ulah paribasa demi rakyatnya rakyat teu beunghar ukur silaing ngungkul atuh. Aduh. Matak hirup teh geuning sakadar disebut batur. Naon rek dilegegkeun? Ibu gelis punten ulah gumelis. Da gelis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah pan geus dicabutan ku alo gelisna huntu ala lunger, panon geus ruam, buuk rada bodas, lempang rumangieung, eudek gumelis keneh. Lamun aya budak ABG umur 20 tahun datang kuring sarangeo Pak Ustad, antep. Ngan lamun ini sarangeo Ustad, cekek. Geus teu usum urang geus kolot cumentil wae dan nu ngaran kagelisan mah babari ruksa. 30 ka handap gelis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, pan boga budak 5 mah budeg-deg awak ngebeukahan. Kasur nomor hiji teh beak ku sorangan, salaki menalakop kana tabeng da kaserengeun. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh beulenyeng ka kantor desa senam, 2 tahun senam lain langsing kalah ke beuki meber. Naha beres senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki meotan mikiran hutang urut baso. Matak manus anu alus nu hade-hate teu weleh narimakeun. Entong ngajugjug nu jauh neang nu angga bisi teu ka udag korehkeun nu deukeut bae na awak urang. Jelema teu boga imah teu maot, jelema teu boga mobil teu maot, jelema teu boga sawah teu maot, tapi jelema teu dahar pasti maot. Tah lamun deuk bersyukur ti nu leutik heula ngarah datang anu gede. Ieu mah nu gede di udag nu leutik poho. Kahartos. Bisi nu di udag teh urang mah gedong, mobil, sawah teu sok poho. Kanikmatan anu sabenerna nalika jelema boga gedong, boga sawah, boga mobil teu bisa dahar. Memang dahar teh hal anu leutik ngan lamun urang bersyukur ku bisa daharna maka bisa ngadatangkeun nu leuwih gede. Dahar jadi tanaga bisa kabeli sawah ku bisa usaha. Dahar jadi tanaga bisa nyieun imah, dahar jadi tanaga bisa usaha keur meuli mobil. Ulah mikiran mobil sawah jeung gedong, pikiran mah nu leutik we. Matak manusia mah pek geura tarima. Tah awak ibu geus arus ti bareto tarimakeun. Ieu mah halis geus alus teu narima kerok ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Bulu panon geus alus, samung luk-luk ka luhur. Atuh nempo urang teh ti kajauhan kuat jiga nu berat kiceup. Pantet teh ngarerepot diri. Balik ti dieu mawa motor. Atuh angin ngagelebug nilep bulu panon duanana teh kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Ulah geus cilaka nuding Allah. Matak jelema nu alus innallaha ma'ana aslina urang teh saha innallaha ma'ana mun hirup geus bareng jeung Allah ta eta ngaran manusia. Urang macan jadi hamba Allah bisa jadi karek jadi hamba nafsu. Jiji. Urang sok nyarita disebut hamba Allah. Mana hamba Allah?
ngaran-ngaran hamba Allah sifatna kudu sifat Allah, kahayangna kudu kahayang Allah, keputusanna kudu keputusan Allah. Kanyataan mah urang mengaku hamba Allah nafsu bungkul di gugulu emutan bukan nama ya bahasa bener. Ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban cerai nah nuding Allah. Da sebenarnya melain Allah nu salah ibu nu goreng adat. Da salaki gahayang anu soleh anu dititah gampang ngagugu. Ieu mah pan lamun gurger jeung salaki teh hilak dasar bebeakan ngomong oge si bagong kitu ka salaki. Kumajak salaki naon mana nyebut bagong berarti aing sapeupeting hees jeung bikangna. Kumajak anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begujang. Rag-rag talak budak korban nah anu dituding Allah. Kalakuan orang anu garoreng nah anu dituding Allah. Dalamun hirup jeung Allah innallaha ma'ana, hirup barang jeung Allah mah ala bidzikrillah tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun salawasna hate nyantel jeung pangeran. Ibu ama ka salaki tinggal wirid, ama ka salaki tagogeun beungeut ibu ka beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, ama keneh cekek saeutik yasin. Pan salaki teh nangkep bari maca ayat kursi disangkana jurig cai nu asuh gebro duit 2 juta tinggal ngajawab ku ibu bari centil shadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga anger budak teh jadi korban. Matak manusia nu bareng jeung Allah itulah nu aslina manusia. Matak mana anu disebut hirup bareng jeung Allah teh mana. Nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya, ieu pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk aya kendai pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok sok ngaku mana Allahna ieu pangajian teh mana nanagerhana nah ceramahna jeung Allah ulah waka percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh suudon deui. Lamun kuring nana gerhana di ulam ceramah tuluy teh dibayar tuluy kuring teh datang geus catat ku bapak berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi boga tujuan lain ngaranna duit. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang nempo mata kuring kikieuan teh can pangih jeung jelema nu bareng jeung Allah teh acan. Dalamun hirup bareng jeung Allah sifat Allah 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid nepi ka ya Sabur. Buktikeun sifat Allah na awak urang ayat. Allah teh Rahman Rahim maha welas maha asih cing atuh ku welas jeung asih Allah bapa dihargaan batur lain bapa nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan bapa. Coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang cantang tuh manusia aya harga dirian. Ku Rahman Rahim Allah Pak. Bener ibu. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat lain mata tong gila hormat. Sabenerna Allah kunyaah ka ibu ditutupan kagorengan ibu. Coba lamun dibongkar kagorengan urang sararea cantang tuh nanegerhana dihargaan batur. Bener. Allah nu boga manusia nutupan aib manusia nah ari manusia nyokelan aib manusia ari si eta makhluk ti mana cicing kudu rada asup kana mastaka. Allah nu nyieun manusia Allah nu ngajadikeun manusia nutupan aib manusia. Coba manusia nyokelan aib manusia tinggal nanya ari urang hamba Allah hamba sah. Lamun hamba Allah niron atuh kana sifat Allah geuning kanyataan mah ngaku hamba Allah ai kanyataan hamba hawa nafsu. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli mobil retug angen, batur meuli sawah muntaber, atau batur meuli motor modar. Nu kitu hamba Allah tinggal teangan makhluk Allah nu diciptakeun ku Allah nu boga sifat sombong saha. Kahartos meureun ku Bapa ge. Mata kurang disebut hamba Allah hampura jauh keneh. Allah teh Al-Ghafar teh maha pengampun sagelo-gelona urang satebalik-tebalikna ibu satejeurna sararea anger tubuh ilallah taubatan nasuha. Hei manusia tong kalangsu dina doraka jeung dosa kami nyiptakeun sawarga keur jelema nu daek tobat tuh doraka urang asal ku tobat ku Allah rek dipupus Pak. Allah mah maha pengampun coba manusia Allah ibu boga salaki bareto
kumaha keur boga salaki alhamdulillah cara ge abdi mah jujur bekti karep kapangih we salingkuh panggihna ulaman ka dieu tong deukeut jeung nu gelok. Nah ari baheula pedah keur ngahiji nyebutna moal aya nu pangkasepna iwal teh cara ge abdi tapi nalika kapangih kagorenganna kumaha cing ibu diuar-uar diomong-omong kagorengan salaki urang padahal pernah sare jeung urang nya ceuk urang ge kapangih. Matak jelema anu hade-hate ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca ku anjeun dua ayat nu berbeda. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Bangsa urang pinter maca Quran ngan teu pati pinter maca alam, akhirna na agama kuat ngan ekonomi seuseut. Pinter maca dunia ngan teu pinter maca Quran, akhirna dina ekonomi alus ngan sombong. Mata keur umat Islam sebenarnya pek gera buka jeung baca dua kitab nu berbeda. Hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, dua ayat Allah nu tercipta alam dunia. Cina nempo reungit pan nyiptakeun anti reungit heuh obat nyamuk. Pan loba jelema urang Cina nepi ka beunghar kunaon ku reungit, matak panggih jeung reungit Cina mah ngahormat nuhun. Pan bangsa urang panggih jeung reungit gelut. Cina ini ke pelabuhan Ratu nempo budah laut dibawa ke negarana berubah jadi keresek. Bangsa urang ini ke pelabuhan Ratu piknik beat 1 juta sesurian di ditu jebleh di imah beak duit. Kahartos gera baca ieu alam teu gera baca mata puhampura ibu ulah ngarasa geulis ulah ngarasa sampurna ku hayam ge eleh. Hayam buluna ditek-tekan pulas warna bodas kok ngaranna. Lamur sim kuring pan juara internasional pan aya baheula ning tukang ngebugan kok saha Taufik Hidayat. Lemur kuring teh Pak ngagebugan bulu hayam. Atuh dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna pek karungan malah 1000 teu saeutik jelema beunghar ngabanar aduk. Atuh tulangna apan ieu kaum seblak. Eta hayam kabeh manfaat. Coba awak ibu segelis-gelisna enjing-enjing ngenog teu nog ibu di warung. Ancur harita keneh. Matak lamun manusia teu ngagugu ka Allahna hampura nasaha nu rek digugu ku ieu diri. Manfaat naon awak urang? Bener ya. Tuh lalajuan orai ieu pangajian teh Pak hampura punten bisi statusna jiga orai. Pan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai. Kunaon pengajian urang batur pepati resep punten pengajian urang karek sebatas orai ganti tiung ganti baju ganti penceramah ganti majelis ganti masjid. Pertanyaan ganti teu jeung hatena nu kedul anger nu pedit anger tatorojol anger hohoa kasalaki anger poporongos anger ngaji nu mana nu keur dipigawe well jadi karek bisa ganti tiung ganti baju hate mah teu ganti-ganti nu goreng ka batur anger nu geuleuhan anger nu pedit anger nu kedul lebok eta teh lalakon hirup. Matak Allah nyiptakeun alam teh baca tuh aya sawah baca ku bapa sawah sakotak di jerona aya belut di jerona aya tutut di jerona aya eceng di jerona aya genyer di jerona aya pare nu ku bapa dipelak pare tapi naha eceng teh dipelak bet jadi cicing urang diajar mikir nu dipelak ku bapa pare naha eceng teh dipelak bet jadi. Artina na awak bapa teh ku Allah teh dititapi surgaeun Pak tapi naha pinarakaeun sok datang sorangan. Matak musuh lain batur musuh lain tatangga musuh lain baraya gerak elehkeun musuh nu aya na awak urang hawa nafsu ngaranna bener tina sawah ngajina ge urang kadang-kadang jelema teh pan sok aya nu jiga belut gawir leur ari keur hayangna kot tete ibu-ibu 11 abdi lamun abdi geus jadi insyaallah geus jadi mah anjir kuat mopohokeun rakyat si belut nu kitu mah nada urang ngomongkeun belut aya deui jelema teh jiga tutut tara ngomong teu boleh jempe pelenung di beteungna eueuh bapaan si eta mah sawah sakota kaidah ku si eta
batur teu nyaho katempona bager katempona alus teu apal si eta pinter pisan ngajaga rahasia dirina. Pare aya nu bener pan tungkul pare beat ku biit pan jucung. Lamun bapak hayang apal jelema nu boga ilmu leuwih luhur elmuna leuwih tawado dina hirupna ngan lamun jelema eueuh ilmuan sagala nu akang geus eta paingan cek Umar bin Khattab ilmu dibagi 3 hiji jelema nu wawuh kana ilmu 2 migawe ilmu 3 jelema geus cicing jeung ilmu cing aya urang karek ka mana tah Pak. Jadi jalma dina ilmu teh aya 3 hiji nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan ngebah laleur ge make bom eta laleur make jeung dibom atuh laleur paeh urang paeh pira ngebah laleur. Jadi jelema nu karek wawuh kana ilmu galak ka batur rujit ka batur cuak ka batur ngebah laleur ku merim akhirna cilaka ka awak sorangan. Aduh, geunah ya ceramah loba nu ungeuk demi Allah itu. Teuing naon ungeuk teh apa? Teuing tunduh, teuing ngarti. Ibarat bapak nyokot lauk dina akuarium teu kudu make useup, teu kudu make eupan, teu kudu make jajar. Leutik teuing nyokot lauk dina akuarium tinggal nyokot. Tapi nalika bapak nyokot lauk dina lautan nu lega jejer nu alus eupan nu hade tanaga kudu bedas. Jatah jelema anu karek wawuh kana ilmu punten asa diri pang nyana asa diri pang alusna jugaul kanu di tengah bakal ngarasa diri pang bolohona. Aduh kahartos ya. Tah kadua jelema nu geus migawe ilmu ternyata lamun jelema geus migawe ilmu leuwih luhur ilmuna leuwih era ku ilmuna. Kuring nana gerhana nyaho dari sodakoh nyaho innama sodakota lil fuqara apal. Tapi penting ieu kuring lain praktek sodakoh naon justru sabalikna ngadudut. Saha nu bakal sodakoh nu ngulem nu hajat engke teh beres teh bakal gegembol abdi teh ibu amplop ongko dus ongko tah eta teh ngaranna sodakohna heupanana gerhana apal dari sodakoh uninga nah atuh beuti tampak butuh. Jadi jujur ilmu urang napel ejeng pangabutuh. Watak musuh teh lain baturnya awak urang situ percaya. Tanu katilu dina ilmu teh jelema teh geus bisa cicing jeung ilmu. Lamun jelema geus bisa cicing jeung ilmu da tara loba ngomong nempok anu salah tara ngomong. Batur lieur tara carita tara hayang lalajo kagorengan batur da jelema nu geus cicing dina ilmu mah dirina teh keur ngomean kalakuan dirina. Asli ya matak sapanjang jelema saban geureuh kana ka batur macan wabuheun kana dirina. Budak batur nu baungna nah ibu nu ngocobrotna kade tong gaul jeung budak si eta teu ecreug ibu teu sadar ibu ge boga budak hiji waktu itu eureun budak ibu leuwih ngaco kumaha cek itu lebok. Napa non teh lalajo batur, napa non teh nempo kasalahan batur, teu sadar kana kagorengan dirina, matak jalma nu alus teuleum kana awakna. Saha urang sebenarnya teh Pak? Saha? Nanagarana ge ceramah jiga nu heueuh. Nyoh ka yatim, nyoh ka miskin, nulung nu butuh, nolong nu susah. Tinggal naik RT saurang, sae gitu ceramah teh kaharti pisan kudu nyaah ka yatim miskin. Bener demi Allah. Heuh aya nama kieu we amplop teh moal dibikeun. Terus keur naon urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring tong sok kitu kahartos eta matak poin katilu ilmu teh gawe semakin jelema luhur ilmuna bakal ngarasa era lantaran kurang gawena ya eta mah sok lah pikiran lah ku bapak teh kudu lieur lah. Sok ibu nyararaho bab ilmu mah kumaha palebah gawe gerak besi teu percaya urang tanya ibu ai ngomongkeun batur dosa ai pepelotot ka salaki dosa ngahina anak batur dosa irhaba diriren sakitu we heula ilmu geus nyaraho tapi naha palebah migawe urang nepi ka hese edeukeureun kunaon aya naon nu ngahalangan matak nana gerhana teh produk gagal. Abdi mengaku sepuh, abdi teh produk gagal.
guru di Ciamis tepatna di Raja Desa guru kuring Abah Dodo baheula ceuk Abah Dodo lamun maneh hayang jadi penceramah kudu bisa ngeureunkeun hujan citu kumaha Abah sok ngadoa ya Allah rireunkeun hujan kitu Abah mah pandek turun ya Allah rireunkeun hujan bener Pak raat hujan iya muridna ya Allah rireunkeun hujan tuluy turun jibrug Pak mata kuring adalah produk gagal nah ari Abah bisa kitu ai kuring henteu ternyata dibukakan ku Abah kade bisa aya hate pengakuan diri keneh nu diaku lain Allahna tapi dirina berarti aya saeutik kasombongan keneh sehingga doa teh hese diijabahna heuh ibu keuleuh aing mah teu da boga kongkorong ge pirage 20 gram kuat jiga nu 1 kilo dongkok tinggal teh dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu setruk hayu geus asana naonan di kitu-kitu moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin matak jelema beunghar kudunya kanu si miskin lalajuan jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin titah tahlil 100 poe si miskin tara eureun matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan atau eueuh nu nganterkeun ka kuburan tungguan jam 8 buntal ku bapa jug acolok-acolokan sorangan manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung yuk urang buka manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung teu naon dibuka sok bapa make kopiah menang saha menang batur Pak baju menang saha sepatu menang saha imah menang saha tuh ibu ngalahirkeun di tulungan bidan teh saha bener Pak ibu maot dikubur ku saha disolatan ku saha dikurebkeun ku saha ditahlilan ku saha naon alasan urang kudu goreng jeung batur sementara urang hirup butuh ku batur tong munafik hirup aduh ibu make tiung menang batur make baju menang batur selop menang batur nyeun imah menang batur ibu ngiram ge menang salaki ya Allah astagfirullahaladzim tak iya no beres pengajian bakal dicarekan salakina teh mau ke ibu ngiram menang batur cilaka ya kata balik ti dia salakin naon tadi make jeung menang batur tak aku dibawa ke barak TNI itu kan kayak orang bejakeun Pak Dedi ya matak Pak naon alasan urang kudu goreng jeung batur mangga jieun alasan maruk teu berat jadi jelema beunghar malahan mah genahkeun nu sangsara di dunia nu sangsara direret ku juru panon eueuh hargaan tapi di akhirat justru nu sangsara jadi saksi keur harta jelema beunghar matak nu beunghar kudunya anu sangsara engke nu beunghar ditanya ti mana harta dipake naon tau ngajawab nu sangsara datang Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun keur jisim abdi Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi nu sangsara jadi saksi harta urang lamun nu beunghar bager ka nu sangsara nu paur mau nu beunghar kumaha ti mana harta dipake naon dipake nu sangsara nolong nu sangsara ti surga wadul Gusti dagor jelema kitu mah kartos RT dosana leutik tuh nu gede mah nu di luhur nah ieu jadi saksina balik jeung teu pamarentah ieu nu jadi saksi ditanya engke jabatan maneh dipake naon ieu waduh Gusti bohong wah anjir horoream aing jadi pejabat ieu teh jari disaraksina tuh bener Bu matak paingan lapan syahadat asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah teu aya keputusan nu terbaik iwal teh keputusan Allah batur beunghar geus jadi keputusan Allah nu sangsara panas moal matak kabeungharan itu balik ka dinya nana gerhana jadi mubalik 1000 jelema ngahalangan moal bisa Pak naha nyingeurepan takdir pangeran da kuring mah hirupna kitu hayang teu mu nah hayang jadi penceramah mau wayah kieu kudu ngocobrot di dieu jeung lapar jeung ripuh jeung esang jeung capek aing mah barang datang juga langsung peletok tita ceramah kudu nama tita dahar heula nuhun nah hayang henteu sok bisa anu hayang jug
kapanan ditempo ku bapak mah mana merek mubaligna demi Allah. Dan ngaran-ngaran ustaz urang ge apa udeng badak gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan kitu mungkin ibu bakal narangtung wilujeng sumping al mukarram ieu mah bieu ku babin mas jeung babin sa dipapageun di belah ditu well kuat eueuh nu assalamualaikum haben wel-welan ngungkung ti ditu nepi ka dieu da sugan aya nu assalamualaikum Pak Ustaz eueuh malahan belah ditu geuning aya warung cing teh Bu paling mana nu pangaosan kalem we cenah Ustaz lagi bakal telat bari ka urang teh dipikir-pikir teh dianggap urang naha lantaran batur lalajo bajuna lalajo calanana lalajo penampilanana keun yeuh urang nyieun logika tina botol cicing kudu telek kudu telik ulah taluk lamun salah gancang tolak telek telik ulah taluk lamun salah gancang tolak ieu botol sabaraha hargana seberapa 4.000 lamun botol na antap caina piceun ganti ku madu tina 4.000 bakal jadi 100.000 botolna ieu kan piceun caina antap botolna asupan madu jual ku ibu 100.000 lantaran di jerona madu antap keneh ieu cai nepi ka jangjangan belut anger 4.000 jadi manusia teh ibarat botol gumantung eusi hatena lur kajian jelema geulis hasem beungeut mah hayang nyekek aing mah demi Allah tah talungkeun nu goreng patut tami ambis budi daripada nu geulis tapi harasem beungeut teu sararudi teuing. Bener rambut gondrong bukan pembohong leuwih dihormat ku kuring katimbang didasi make jas ari aspal diharakan. Allah maha uninga kana kaayaan hate urang Pak mata urang mah pupulasan hirup teh bener pupulasan aduh jangan aku ceramah kieu mah yang dipakai deui paduli tengah di Bandung kade teh buat hampir 8 jam setengah Pak nah ada nu ngurang teh Sukabumi ieu jadi jampang nebes kan bae da geus takdirna atuh nu penting mah salamet sararea teu kudu riweuh nya Pak teu kudu riweuh hirup tong rungsing tong capek tong lungse nah ieu mah geun takdir mah ibarat ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarima ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot geus bae geus jadi kaputusan Allah Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu lamun ibu boga salaki kasep seperti wayang Arjuna mun di ustad jigana gerhana moal kuat tah hate naha hiji bakal galak timuru HP-na bakal loba dipariksa telat balik bakal loba ditanya galak timuru nya kasep nya beunghar coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun init-initan ibu jeung nu kasep bari beunghar kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicokot ku salaki neng ieu lipstik kumaha cek si neng itu nuhun bapak cek si bapak sami-sami ibu abus ka toko bu bade ngagaleuh acuk sami-sami bu bade selop sami-sami bu eudeuh balanya moal sami-sami kunaon ibu mah kejeung amok pira kadar salaki nyokot lipstik da kasep bari beunghar sieun bogoheun ka ditu coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun jor kawin jeung itu geus bosan aing ka maneh jadi aya hikmah di balik eta mun hirup maca ulah sok maca dunya baca mah alam nu kadua ngaranna akhirat bapa dihina bapa diledek bapa dicaci bapa dimaki heheotan tong pernah ngalawan ka jelema nu ngahina ka urang tong pernah ngalawan nalika urang dicaci ku batur entong naha mending heheotan sabab urang geus apal ilmu akhirat ceuk ilmu akhirat jelema nu ngahina sabenerna keur ngahinakeun dirina dalah si eta boga kaalusan dibikeun ka awak urang tapi kagorengan urang keur dipentak ku si eta matak jelema dihina diledek dicaci dimaki disebut bodoh da si eta ge teu pinter disebut kedul da si eta ge teu daek disebut goreng da si eta ge teu alus moal matak jelema dipuji bisa ngapung moal matak jelema dihina nepi ka pejat juga pepetek aduh tapi sabalikna keur jelema nu ngahina keur ngahinakeun dirina tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan keur naon ibu kacapek-capek neangan buah buruk di dahar ge moal nu buruk mangke ge Pak rag-rag
sorangan bapak dihina diledek dicaci capek-capek kudu ngalawan kudu pasea-pasea kudu ke kantor polisi kudu ke RW riweuh macul dia di loba kaganggu tingali ku ibu buah buruk rag-rag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki antap engke ge eureun aduh cek ibu teh iraha eureuna geus nyadieun huntu moal bisa ngomongkeun deui nyata cenah geus nyeri huntu geus eta mah ka puskesmas tuluy cager tuluy ngomongkeun deui ibu heuh sing sabar engke ge eureun geus paeh ngan di dieu Allah bertindak kami moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia silih hampura papada manusia matak dosa geuleuh ka batur wujud ka batur cua ka batur can minta hampura punten salat ditolak zakat ditolak saum ditolak naha can aya panghampura ti sesama jeung manusia weh sugan we ku ceramah kieu nu sok ngomongkeun batur teh adeureun da hirup mah teu apal Pak awak bapak ngareneng awak hate mah wallahu alam awak ibu ngareneng awak hate mah wallahu alam matak lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah jadi kobet ayeuna ibu ngareneng nah ngareneng jeung hatena wallahu alam gua bubar teh ngomongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna yai teu nyaho ayeuna ibu lalajo kuring ngupingkeun kuring ungeuk-ungekan buah hate mah keunoro weco teu apa ieu nenengkeun teh teu nyaho Pak ngan tong hayang apal ka jelema nu ngewaeun ka urang tong hayang apal ka jelema nu ngehina ka urang bisi kapancing jadi emosi akhirna gelut geus gelut mah nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol tah nu alus mah nu ngelehan bener ya pamajikan baeud ieu bapa nu kudu loba ngelehan antep we hayangan 2 tahun mah keun cenah manyun dituluykeun antep mun pamajikan baeud bapa nu kudu ngelehan da eueuh pamajikan nu salah kunaon ibu baeud salaki kurang mere rasiko bapak-bapak juga rada molotot kunaon ibu baeud salaki kurang mere rasiko mah gera nyangu mana bapak beasna heueuh narek keusi mah gera masak mana pasakeunana heunteu aya narek batu matak lalaki mengakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngari magra masak tak pasakeunana magra dandan tak alatna magra balanya yeuh duitna magra di baju tah artos keur meuli bajuna magra nyangu yeuh beasna jongjon teu ka kuping Mbak jadi kunaon ibu baeud aya kakurangan matak lalaki mah lamun lalaki nu alus hatena bareng jeung Allah tara pernah hayang neungeul para pernah hayang ngahoak tara pernah hayang nyentak anu jadi pamajikan nu aya ngadon mikir aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus eueuh beasan geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik geura toong wedak geus dekok tengahna sampeurkeun pamajikan keur baeud ceklan leungeunna hampura bapa tiba heula nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun nu jadi pamajikan aya ieu teh acis 2 juta keur mama keur baeud dibere duit langsung nangkep lain ka tadi cager harita keneh matak lalaki nu alus nu ngakal teangan lalaki ku ibu apaan ieu teh hayang boga budak soleh heuh engke asupna mah ka ditu da ceramah teh teangan ku ibu lalaki anu merhatikeun dunya imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos ka kuping lain atuh da eta nyebutkeun raosna bari kadarieu nempel teh tapi tenang kayak urang kitukeun tenang Pak imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos kan baik tenan naon so sing sugema heula ayeuna tapi ibu ge ulah poho teangan lalaki nu merhatikeun akhirat di dunya babarengan jeung pamajikan di dunya babarengan jeung salaki ku cinta di akhirat babarengan jeung salaki ku agama maka teangan lalaki nu merhatikeun agama deuk mere contoh kanu jadi anak sabab anak soleh teh gumantung inung bapana jadi saksi inung bapa jadi contoh anak sebagai saksi mah gerana tepan subuh sujud syukur boga salaki kitu teh sujud syukur mah tong ngabaca soekeun TV gera magrib sujud syukur mah geus magrib teh wiridan atuh wiridan sujud syukur teangan lalaki nu bawel merhatikeun akhirat teangan aya eueuh lalaki nu kitu maka jeung Allah tah
Muka jeung eueuh iya atuh. Cobian engke ku bapa. Mah, kadenge peuting cek ceramahna gerhana. Geus salat subuh acan. Yakin ieu bakal kieu fanatik sia mah hirup teh. Lain fanatik pan bapak teh hayang bareng di akhirat engke lol magrib tong baca suwe kana TV komo kana HP kono Facebookan magrib yakin urang mah ieu pak bakal ngamuk ka bapak sia mah riweuh hirup teh kumaha aing we atuh tah kagok keur ngonten heueuh da bener keur tarawih ge genep poe kuat cepret-cepret dipoto jeung anyar alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-8 eueuh status si horeng eureun tarawihanana. Teangan lalaki lain sakadar merhatikan dunia, tapi teangan lalaki nu merhatikan nepi ka alam akhirat. Sabab anak hayang soleh teh kudu aya contoh ti inung bapa, anak sebagai saksi. Jadi saksi anak kahartos. Jadi saksi, otak teangannya lalai gitu. Bapaeun, Pak. Mun pamajikan keur sare subuh, bapak rek digawe ka kebon. Di dieu malin kebon meureun. Laut. Oh ka kebon berarti sarua. Bapak rek ka kebon, pamajikan keur sare, sangu eueuh cai eueuh, amak teu. Oh, amak sok. Wih, ajakan batur. Dadah dede. Oh, sok. Bisi bade aruih. Cek bapak kos nu gelo ustad ini tah balik lain kos nu gelo pak ngarah ngeusan jadi geus-ngeusan mah pan tinggal dahar sok beli bade arwi sok karek saurang bapak pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teu oke amak cenah bu siap ku amak bapak nah pamajikan jug hudang ku amak bapak nah sangu jug asak ku amak bapak nah cai jug nyampak nah atuh amak nya cek kuringnya disebut hamba Allah teh geus ngagicok da lamun hamba Allah mah lain kitu mikir buah-buah pamajikan teh aya nu karasa kadar eta sangu jeung cai eueuh warung tatangga ge muka tinggal meuli urah 10 nog asin 10 ngarebek beuteung teu kudu ngamuk ka pamajikan datang ka kebon ditanya ku babaturan nah euy mane muruku sunu pamajikan oi teu nyangu acan teu ngahargaan ka pamimpinna ningang babaturan jadi setan ganti pamajikan gitu ancur rumah tangga lantaran omongan si itu coba lamun hirup jadi hamba Allah lain hamba nafsu meuli nog asin 10 meuli urang 10 datang ka kebon ditanya ku babaturan dahar geus tadi di warung euy temukakeun rahasia rumah tangga datang ka imah pamajikan bakal nanya bapak ayo tadi sarapan heula jawab ku bapak punten kedah nama da salaki teh tuang teh sareng pamajikan ngan ku sabab mamah tadi keur kulem sangu teu aya cai teu aya bapak teh meser aqua hiji nog asin 2 uras 3 ibu jug nyegruk ceurik punten bapak abdi teh nuju hareeng jawab ku bapak kami nu salah kudu nama dahar teh ulah di luar duanana salah silih aku jadi balener teu ngalibatkeun omongan batur ta eta nu jeung Allah aya lalaki nu kitu make jeung Allah da iya lain arareueuh cenah Pak urang mah tiap deuk indit-inditan pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh tarang ngamuk nah decan boga pamajikanna ge nah ibu bet kudu kitu ngan ibu ge ulah ngeunah-ngeunah teuing imah pageuh baju teu dar sebeu kongkorong boga gelang aya ibu ge kudu bisa ngahargaan kana kesang salaki ayeuna bagian cing atuh salaki balik ti kebon teh papageun lawang panto lain bebeja arisan tapi ternyata limaan ngariung tulina rangtung kakak jeung KTP dibikeun aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng mah nya arisan kitu tong sok nipu salaki ulah nepi ka salaki teu apaleun ibu boga hutang kanu bab nu kitu nu bayaran mah salaki tos sok jadi bibit rurujit panyakit dan rumah tangga teh eta gede wadulna ibu tenang sakit tuh alus nangaran pamajikan mere contoh kalau jadi anak salaki rentang-rentang datang papageun lawang panto rengkuh bapak geuning sumpi
Nah saya mah juga seserian. Oh cicing lah bapak geuning sumping ceklan leungeunna tuluy suntangan suntangan cokot tekona bawa paculna bapana hihidan bagikan raja cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum ternyata jiga nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun pamajikan ngocobrot hayang nyeblok Pak dorengekeun ya dorengekeun ya geus dibere cai bapak bilih bade ibak tah ieu anuk ieu sabun ieu odol ieu sikat ulah nepi ka salaki deuk mani neneangan anuk Pak jangan deuk mani wae geus stres eta mah kumaha lamun paeh di jero ibu nu kudu siap siaga ieu anuk ieu sabun ieu odol ieu sikat anterkeun ka caina cicing tong ka seserian imeh anterkeun ka caina beres salaki mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopeah bilih bapak teu acan netepan kebutkeun sajadahna bisa aya runtah dekul salaki salat bagikan raja ibu cicing di tukang geus salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki darenge pok omongkeun da ibu teh budak sakola pernah diajar bapana capek lung seripuh tunuh geuning bapak teh melan isiung abdi puputon kemang kedaton buah kolbu jeung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti bareton pik anu can bisa yueuh jadi salaki punten hampura sepuh ieu ceramah jero teuing direret tina beungeutna eueuh nu kitu eueuh tak komo belah ditu mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang teh juga meunang duit teh cek salaki teh cing atuh mah capek keneh lungsek keneh lain karena duit teu tobat-tobat wah da Senin setoran sia teh kadon burger beres salat bapana bilih bade tuang urang neda sasarangan tuang ka salaki mah neda keur urang bapana bilih bade tuang urang neda sasarangan bawa ka dapurangan punten bapana ngan ukur aya kurupuk 3 siki cengek jalujur 11 siki tahu we hiji tempo huap salaki sarajan eueuh deungeun sagede peureup plak plak nah maka jeung ngeunah daharna nu matak ngeunah kadaharan lain dengan sangu tapi ngeunah hate dingeunahkeun ku pamajikan kajeun daging doma aya daging ayam aya sate aya ngocobrot wae sia mah usaha leutik aya barang lembok hayang daging wah paham pura tibatan hayang hakan hayang nanyaokeun aya sing baraleg atuh hayang boga budak soleh teh urang nu kudu mere contoh ka anak sabab anak sebagai saksi inung bapa sebagai contoh hartos tong sok papaseaan hirup silih ajenan antara salaki jeung pamajikan naon geus sok make jeung kudu pasea marebutkeun naon kembalikan rumah tangga ibu teh ke semula ibarat keur bobogohan jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki kamu sakit kumaha ceuk ibu iya nepi ka ditiupan bari teu getihan-getihan acan kula lebayna amit-amit cing ieu geus kolot kudu anger kitu ulah geus kolot jadi robah jatuh ti tajong nalo eta batu eta cokor atuh decek aing mah jeung mimelu kana hajat deui baheula keur bobogohan init kana motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan coba ayeuna geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngadon ngagajeleng dijejak motor ganti cek aing oge atuh lamun apel pan pakabogoh ibu baheula mun apel aana hateu ngarokok dompet tinggalin wios we ceceh abi heula ayeuna geus karolot aana hateu ngarokok heuh nya duit eueuh oron bisi TBC berubah geuning cinta teh Pak matak lamun cinta hanya di dunia itulah sesaat tapi cinta maka akhirat nepi ka anak turunan jadi saroleh itulah ngocor nepi ka alam akhirat urang maot didoakeun ku saha idza matabnu adama in qata'a amaluhum illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladun salihun nyengceun budak anu saleh ngadoakeun awak urang kuat ripuh kieu ceramah teh aing mah loba teuing kitu inumun ku aya opat mun diinum kabeh moal teu ngarebok dieu berarti atuh kuring teh dianggap jelema istimewa hiji tong loba teuing loba teuing moal ka inum darmu badir teh coba leuleut Pak kene abdi mah ieu we hireup dibawa ieu mah kerengke ngan piraku mawa cai wungkul atuh lalakon budak
Ampura budak bakal lahir alus lamun indung bapana cicing dina kaalusan. Umat bakal alus, umat bakal rapi lamun ustadna rapi. Da umat mah kumaha nu ngajak. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Silahkan, itu mah hanya organisasi, hanya sebuah cara. Angka 10 cek ibu 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 6 tambah 4 10, 8 tambah 1 10, 8 tambah 2. Berbeda cara tapi hasil tetap 10. Indonesia bisa merdeka lain karena orang Islam, lain karena orang Kristen, lain karena orang Hindu, lain karena orang Buddha. Tapi Indonesia merdeka lantaran ayat kitab ngaranna Suta Soma karangan Emputan Tular, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dalam tujuan NKRI harga mati. Maka dicokot ke orang NU, hubul waton minal iman. Aya geuning nyanyina nya. Tuh ku silih heuh kitu nyanyina teh. Hubul waton salah. Pokoknya hubul waton mina kitu lain dia. Poho deui nadana. Hubul ieu tah aya ansor budak ansor. Hubul waton minal iman. Teu nyaho nadana poho deui. Pokona mah kitu. Pokona mah. Islam bakal maju Pak lamun silih ajenan. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh. Tong sok ngagenggeureuhkeun nu batur, nu urang pigawe. Ya batur utek-utek genggeureuhkeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ceuk saurang. Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Kunaon ari si eta? Nu hiji subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Ceuk nu hiji subhanarabbiyal azim. Nu katilu nu kecekek subhanarabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Tong sok kitu matak naon lamun silih ajanan mun teu ditu takbir teu takbir teu ditu Islam tuluy perang nu ruksak lain Kristen nu ruksak lain Hindu nu ruksak lain Buddha. Lamun Islam jeung Islam perang nu ruksak Islam eta sorangan. Bersihkeun hate ulah sok hayang perang jeung umat Islam eta sorangan. Ruhamma'u bainahum. Umat Nabi Muhammad basilih pika cinta pikanya antara umat Nabi. Tah lamun ka kafir asyidda'u alal kufar. Tong sok tibalik ajeung kafir silih peluk ajeung umat Islam silih caci asal lieur. Kahartos. Oh nah atuh bangsa urang bet beda. Mun ibu hayang nu beda enteng. Nyata urang mah hayang ngulem ustad de anu jiga ojek online urang eta mah. Nyata urang mah hayang nu bari curhat mamah dedeh. Pan aya program TV mamah dan curhat dong, iya dong, teuing curhat teuing ngogoreng salaki mah, soroge abi mah nya burutnya teu usaha. Kumaha ceuk mamah dedeh datang ka kades nyeun BPJS sopak bebengok etana. Mamah dedeh mah bagian curhat. Mamah ngulem ceramahna hayang anu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mamah hayang nu make pil sapah ti Banten Kapungur aya Abuya Uci Turtusi. Mamah hayang anu ceramahna nerangkeun bab karuhun Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mamah hayang anu lentong Agim ti Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di Jampang ya. Cicing tong ajak seuri hese ngarobah sora teh. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah saurangeun eta ge duka teuing. AA ge mah lentau. Hayang nu ceramah teh pinter Quran jeung hadisna, nahwu jeung sorofna, bahkan ilmu tafsirna Al-Marogi jeung Ibnu Katsirna. Ustad Adi Hidayat Pak di Banten. Mamah yang belum ceramah nu bari nyanyi Oma Irama titasi. Dah Oma Irama mah dakwahna teh sambil bernyanyi. Alung nyanyi Oma daripada nyanyi nu ayeuna. Nah lanang nu ayeuna mah. Maka jeung aya lagu buka dikit jos. Bari nu ngalagu rok ponok boro-boro kuring bedak mora. Abah ge beureum nya ayeuna penuh ponok-ponok teh mah bari lagu buka dikit jos. Beureum ceuk Abah naon nu dibuka naon nu ditojos ateuing bah. Maka jeung aya lagu pulang-pulang berbadan dua nya nanaonan si teh keneng di laut teh atuh. Maka jeung balik jadi kitu. Lagu ayeuna kuat kacau balau. Coba lagu rame-rame Pak. Dakwah dengan nada. Hai manusia Allah penggemar
hormati ibumu yang melahirkan. Ya mah musik sok pasti aja yang salah gitu terjadi tegeg sing atuh musik terada ngeunah teh teng 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 sing ngeunah darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang ada batasnya. Udah tenyahorin penyanyi atuh. Roma irama dakwah anaknya turutan ku aki-aki orang NU biasa nama di masjid tah orang NU mah dakwah teh make nada mana bukti eta di masjid bareto eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat meureun setengah genep maghrib. Anapan dulur urang nu di mana di Persis, dulur urang nu di mana di Muhammadiyah, pantara kikituan keun bae batur tara urang osok tong pasea pupujian jeung henteu dan nyeun masjid teh butuh eusi lain haban pasea pupujian jeung henteu ngeusian hatara. Kahartos ieu teh. Matak naon lamun hirup silih ajeuna ngeunah meureun. Bener. Maka nada genah. Pan di urang takbiran kitu, sok geus percaya. Di Arab alus dari Arab 20 juta bapak DKM tadi gaji ku pemerintah pan di urang mah saeun daek takbiran kitu teh komando atuh ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah napas pondok itu panjang keneh kumaha tuh etaha illallah aya etahan. Lole dulur urang temenang kayak gituan bina dolalah neraka lain bab neraka pondok napas baik kahayang masarua itu ge keun bae lah butut-butut ge nu urang daripada alus nu batur keur keneh nu urang butut-butut ge nu urang daripada alus nu kitu eta boga pamajikan ge butut-butut ge nu bapa daripada ngalaju artis nu batur geus keur yeuh eta. Pedah batur mah goyang depan, goyang kiri, goyang belakang. Kan bae pamajikan udah jegebog jauh ge keureuh we. Geus tong jero teuing babdo kitu mah teu nyaho urang. Ibu mas pamali Ibu atuh naon mah kejeung ngingetan teuing. Ngan cita-cita ibu nalika nalika cita-cita ibu nalika boga budak. Jujur Pak, hayang boga budak soleh kan? Bener tuh Bu? Ibu bener hayang boga budak soleh. Pertanyakeun awak ibu geus encan. Beunah mah kejeung hayang. Jadi ibaratna teh ngajul bentang ku asiwu nyiduh ka langit da sidik balik deui kana awak sorangan hayang budak soleh ari urangna teu soleh mah ngajul bentang ku asiwu moal nepi-nepi contohan atuh lain riweuh bari budak teh nu pangriweuh-riweuhna ngungkut budak ieu teh kaum ibu-ibu 8 bulan 10 poe dikandung sepuh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gubulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngoradeui 8 bulan sakocek sanggudubrak ibu mulai ngadengkeun ceramah nepo bibir urang eta cenah ku capetangna cenah kitu nya oh atuh da ya mah kieu we bibirna sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngoradeui 8 bulan sakocek sanggudubrak ripuh ibu nganung teh ripuh nangkuban sosieun bitu nyangigir sosieun bahe nakarak sidikan eungap da teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebungok bapa geus ena lalangit heuh menerkeun kenteh ngurel sebel capek lungse pan ibu mah patuangan sakieu alusna pelenung 8 bulan borosot budak kadunya pan keur parawan matak ti gulusur kutu teu jali kesimeut teh sore cak-cak patuangan teh coba euna cak-cak teh wakteuna beuteung ibu ngajednog nah geus berhilan kusaha ibu diruksak ku anak borosot budak kadunya
pembukaan hiji, pembukaan dua, pembukaan tilu, tongwa kaheuheujeunnan karek pembukaan hiji nepi ka tilu mah engke pembukaan 89 kakara heujeunkeun. Punten bisa aya paraji di dieu ta eta ilmuna teh. Pembukaan 88 komo geus pecah ketuban prot. Leuleueur datang sok ngaheujeun ge ieu mah pembukaan hiji. Kalah kabeak tanaga keneng bisa di aya anu karek anyar ngidam di bejaan. Teu kaluar wae tanaga beak bawa ka dokter kusalaki dipayang geblus indit ka rumah sakit titah puasa sampai jeput dokter nyokot gunting krak digunting nya ibu-ibu mah nalika nyebutkeun krak digunting kuat muringkak bulu punuk tempo bapak-bapak eueuh nu muringkak kieu we dateng ngararasakeun atuh geus digunting budak dibedol di jerona aya bali dilelepkeun leungeun dokter make alat bus didudut ujung balina nges didudut asupkeun deui alat pensteril pan ditanya bade hoyong turunan keneh abdi mah hoyong gaduh opat berarti sel telur ulah nepi ka ganggu bebeskeun deui alat pensteril kandungan nyeri na beak ti karpa anak mun-munan nya bo oh, tinggal bapak-bapak kalaka culang kalaka kieu ngawangkung jeung bapak nya kitu cicing bapak ge kudu nyaho nges balik keluar alat pensteril ka jero dokter nyokot jarum pak asupkeun kana bola nu ngahiji jeung kulit ngarah teu didutan dikaput aya dua makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak ngarah keluar kunaon dikaput melaan bapak toh otak gede mah lamun ngalahirkeun antap tong dikaput antap ka hayang nyaho lah ieu pak nu diruksak teh geuning kaum ibu-ibu tapi ku Allah mah hareupeun urang mah disebut lagi diruksak hareupeun Allah mah dimulyakeun nepi ka ku Allah diangkat darajatna tilu umaha inung kakara abuka inung tilu bapak hiji leres coba bapak dikaput jeung digunting ongko dikaput ongko ditonyok dokterna ku bapak ieu mah teu nonyok pak enjoy nyeri ibu ngalahirkeun teh nyeri buyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maut pingareunana paingan Allah jrut turun hiji ayat jrut turun hiji hadis nepi ka malaikat ngadoa Gusti tolak salatna tolak ibadahna tolak sagala-galana hancurkeun rumah tangga biakeun harta banana naon eta lamun anak goreng patut ka inung bapana hirup teuneut paeh teos ka anak teu akaran kalur teu sirungan mun pentil teu jadi buah lamun buah keuna ku buruk akhirna teu kadahar hiji acan matak budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti kana kahayang nu ngaran inung bapakna teu pernah nyempad teu pernah ngahalangan Imam Syafi'i berkata teu meunang anjeun ngadebat sanajan ukur sebatas senal capitna halah nah tadi seseurian anu jarempe salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun anak wani hohoak sesentak goreng patut ka inung bapana nyurucut cai panon inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anak punten eta anak di dunia bakal sangsara di akhirat ngap-ngapan dina neraka ternyata nu ngasupkeun surga ka akhirat eueuh deui pintuna adalah dunia inung jeung bapa ternyata urang disiksa di dunia jeung di akhirat pintuna adalah inung jeung bapa ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa aduh ya bener budak soleh mah teu kudu jauh-jauh teuing bahasa alus ka kolot we selesai hirup matak doa anu paling mustajab teh doa inung doa bapa matak anu tara minta doa ka batur sieun kudu mayar tadi gerek ka mana cenah maneh ka Jampang cing teh ieu teh Jampang Tengah Jampang Surade oh Jampang Kulon Surade mah itunya Surade mah itu Haji Emi ya sobat di dieu oh ieu mah Jampang Tengah tah abdi karek ka dieu karek apal ka dieu mah jauh nih ya baik jadi urang mah tadi teh mikiran ceramah mikiran hayang gewat balik ya Pak ngan untung Pak Babin Mas Babin sasigak dijemput cenah ku abdi lamun tadi dijemput rek balik deui urang mah oh ieu mah Jampang tapi Jampang Kulon tapi Jawa Barat keneh oh bapak aing oh kamari Persib nu kompoy oh di mana kompoina oh bapak aing Persib nu aing ari ibu nu saha milu kompoy urang geus sarua milu doa Jawa Barat resep atuh kebagian tuh
Dek mana cenah maneh ka Jampang Tengah cing teh Pak rek naon jauh-jauh teuing heuh da cita dasar geus aya nu ngulem geus aya dina agenda nohonan kana janji kudu tanggung jawab profesional heuh cenah ku Bapak didoakeun sing hasil bubar ti dia teh tong wa kabubar engkenya bubar ti dia nu hajat dus ongkoh amplop ongkoh ta eta teh doa Bapak urang ngan lamun nu hajat teh mere dus ta eta mah lain doa Bapak urang nu teu dijabah nu hajat kurang siap eta ayo kamari cenah maneh ti mana Mawaranginang Tasik ayo Dodok ti Garut ayo Wajid Cililin ayeuna ti mana Jampang Tengah mawa naon duka teuing cing teh Pak kumaha engke we matak lamun teu babawaan teh aduh aing mah erah ku kolot matak mana nu hajatna ieu teh matak nu hajat wayahna lah cinta di abah yang naon atuh ho cenah sapuratina we mun ngaran nu hajat cinta cau odok wah cau ti Jampang Tengah moal teu galede kitu tapi nu leutik mah tong diasupkeun bisa majarkeun lain ti dieu cicing we seueur di Bandung jempe cinta abah mah nya cinta dus teh badag mah nya sahungkul oh cenah jeung kolontong jeung rangina cing teh arek sate bah heuh komo dek 2 dek 3 20 engke teh abdi uih teh nya karena jam 8 beurang sih salat subuh di soreang pun bapak mah tara kulem nunungguan anakna geus balik cenah jang maneh jeung cenah istirahat siap kotek tak kana mobil di mana tadi Jampang Tengah na teu mawa naon-naon aya abdi pan jelema jujur ka kolot paham pura diologeun hajat teu mere deuk kitu pura mah Imam Syafi'i mengatakan ulah debat jeung nu ngaran kolot sebatas hanya senat capit hal nu leutik wae ulah didebatkeun komo nu gede nah bet kitu eueuh deui inung nu ngandung bapa nu ngayoga moal aya na gerhana tanpa aya inung bapana moal aya bapa tanpa aya inung bapana matak batur baung batur bedegong tong diomongkeun ku ibu inung nu menyerieun hate hartos matak budak nu soleh teh naon atuh budak nu hade ka inung ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga kunaon ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga pan ku teu bogana kolot ibu mengancam ka kolot panto dijebron kaca dipebeuskeun senal dibaledokeun nyebutna bari ngajerok inung teh nyaah ayeuna inung geus eueuh ruku badung raku lemah katuruban teu beureum dosa eta can menta hampura mangga emutan nah kolot teu nyurucun cai panonna nah da teu ceurik bener panonna teu ngaluarkeun cai panon tapi batina ngomong ka pangeran kaduhu ngalahirkeun manusia seperti kieu laut hampir deuk bahe gunung hampir hayang bitu dunya hampir hayang hancur nalika anak kohoa kanu jadi inung bapana nepi ka nyeri kana jantungna di dinya dunya geus ngomong Gusti hancurkeun sakalian abdi matak taong ku Bapa gempa bumi di mana-mana banjir terjadi musibah di mana-mana singkoceak di belah wetan beledug di belah kidul kunaon geus loba anak wani hohoa ka inung bapana zaman urang-urang mah Pak kakolot ku curug geus sieun ngaji maneh keung kuno kieu ge coba budak ibu nu ayeuna pret nah hajang cicing ngome HP mu ngaji horea mah heukeun bae lah antep da Pak Ustad lagi keur capek ngadon saruana hartos budak ibu titah ngaji hararese titah ngomong wadah hararese titah mani keur dirina hararese coba urang-urang ieu urang-urang jujur pangsieun-sieunna hirup urang baheula iwa teh ku inung iwa teh ku bapa leres Pak mata kieu kahirupan urang teh nya saeutik rada berhasil saeutik rada alus saeutik rada sukses nu paling paur 20 tahun nu bakal datang budak ayeuna mani hohoa ka inung bapana teuing naon nu bakal kajadian ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik inungna geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum moceat maret nyagat ngajerit marta langit ukur tutungul anu ngejentul di luhur kobu baheula mah ibu boga kasusah datang ka inung ku inung ragamang ditangkep nyai aya naon mamah abdi teu loba hutang juk jual sawah daripada maneh wirang ibu dek cerai jeung salaki nyai nah balik sosoranganan ma abdi teh pasia jeung salaki keun isuk mak dek nepungan minantu
ceurik hareupeun minantu eta inung urang nah bat kitu mung anakna awut-awutan rumah tanggana ragrag darajat inung ku diri urang ragrag darajat inung hareupeun minantu nu penting budak salamet repeh rapih dina rumah tanggana ayeuna kolot geus eueuh saha rek melaan awak urang bener ditempo di belah kulon rupku padung rap kulumah katuruban tanah beureum hanya sebatas urang nyaah nepi ka tahlil selesai padahal ulah nepi ka kitu tuluy doakeun sabab ternyata aya 3 nu diarep-arep ku jalma nu tos ngantunkeun hiji doa barudakna 2 pagawean nu dituluykeunana 3 meuli Quran meuli naon we tulisan atas nama inung jeung bapa urang anu tos teu aya naik darajat kolot di akhirat tuluy tumanya Gusti da abdi teh salat kadang-kadang masuk telat maca Quran kadang-kadang mah balelol pangaosan ge abdi teu pati nah darajat nepi ka luhur kumaha ceuk Allah tuh tempo di alam dunia aya anak anjeun nuluykeun hanca garapan anjeun dibejakeun ku Allah teh tuh anak anjeun keur sholawatan tuh anak anjeun keur berjanjian tuh anak anjeun keur hadrohan tuh anak anjeun keur ibadah tuh anak anjeun keur pangajian teu kabayang palamun ku Allah dibejakeun tuh anak anjeun keur ngariung di Bang Emo untung pada di mulia di mah ayeuna teh Bang Emo teh dibubarkeun atoh ibu lamun Bang Emo dibubarkeun heuh tapi bayar heula lain janji atoh ya hutang lah urang ada nyaho aku bersumpah dan berjanji tina 5an lawan hiji teu kabayar nu 4 keur tanggung renteng nahanana gerhana apa pernah ngeclok jadi budak nu saleh mah budak nu hade ka indung gerbang nasawarga teh aya di indung bapa mata pek pen tapi ka pen taridona indung bapa tong nyarane kana harta mah bakal beak tong nyarane kana jabatan mah bakal seep tong nyarane kana pangkat mah bakal eueuh tong nyarane ka salaki ge bakal maot deuk nyarane mah ka Allah taala da Allah mah langgeng abadi salalawasna 2 ibu ciri nu soleh teh pamajikan alus ka salaki 3 dulur akur jeung dulur ka 4 murid hade ka guru jadi aya 4nya cirina teh hiji anak alus ka indung bapana 2 pamajikan alus ka salakina 3 dulur akur jeung dulurna 4 murid hade jeung oke abdi nanya aya di dieu aya rutinan teu aya saha nu mimpina saha aya di dieu bapak oh tah nu mere ilmu ka ibu teh lainna gerhana tah nu dipangkereut wakiruman tata alamahu milhu ulah kieu murid alus ka guru ibu mah pan murid alus ka guru teh budak ka guru nanya iya nu bener mah toh ulah aya ustad nu deukeut tara dihargaan aya nu jauh bet dihargaan nah nagarhana mah jelema jauh lur tong pati dihargaan teuing urang mah datang ka dieu hiji diuleum 2 dibayar Pak tah deu kahargaan mah ustad nu deukeut matak nu disebut al mukarrom teh lainana gerhana saha ustad nu ngabimbing ibu ustad nu ngabimbing budak ibu ustad anu ibu gering didoakeun ku eta ustad nalika ibu maot ditahlileun ku eta ustad ta eta ustad al mukarrom teh ustad ikhlas teh eta sok nana gerhana ulem ka dieu tong dibayar datang moal nepi ka geus rek angeusan anger kena suudon kieu aing mah beuki doraka ieu jelema aduh ibu mending jiga nu tadi balik suudon keneh aduh tah ustad ikhlas mah ya mah cek guru kuring cek abah bisi mana hayang apal ustad nu ikhlas sing teh bah saha atuh abdi lain saha ustad anu di lembur nu ngadidik ibu-ibu jamaahna teh aya 10 aya 20 nu hiji hayang pipis leus eueuh si itu tuh nah jeung dadah sagala riweuh teh unjung dadah sok wer hees mah hees we teh kudu dadah ka urang teh jadi anu kudu ku ibu dimulyakeun teh saha ustad nu deukeut nu jauh mah teu kudu nah make jeung teu kudu heudak kuring datang ka dieu sok ibu maotna eudeuk urang datang da moal ibu geringna eudeuk urang nempo da moal ibu gering didoakeun kudu deukeut ibu maot didoa ditahlilan kudu deket matak al mukarrom nu sajati tah ustad nu deket ulah coba-coba nyebutkeun ustad kukut sedial sacing teh bunu ngaosna ustad kukut we kuat dianggap anak me ilmuna dicokot tapi jelemana diledek moal barokah tah ilmu saeutik-eutik acan hartos eta kuring mah geus tong riweuh tong nyuguhan-nyuguhan acan ka urang teu kudu
Oh nyata mata entong ge da eueuh pandiri. Aduh keuy. Aduh, ya teh kalah. Batuk Ibu. Cicing lah tong perhatian teuing lah. Perhatian Ibu mah keur salaki, sok salaki batuk. Ieu cadu ka salaki. Kunaon Kang batuk? Cai kokon ku sorangan. Coba dumeh maneh Ustad. Itulah. Kumaha urang merek nginum heung teu kajeun atuh. Mun sok perhatian pisan hirupna teh. Cicing tong perhatian geus kolot. Tah lamun urang rada eudek. Opat Abu cirina nu saleh teh anak alus ka indung bapa, pamajikan alus ka dulur akur jeung murid HDK. Mun ibu gaduh guru di dieu. Saha Pak Ustad nu aya di tempat, mulyakeun anjeunna nya. Mulyakeun anjeunna. Lain ngamulyakeun ku barang bere. Ngamulyakeun teh minimal narima ilmu ku milampah ilmuna. Minimal jalmana teu digogoreng. Itu tegas bentuk tina ngamulyakeun. Ulah coba-coba ngahinakeun. Tah nu sok dihina deui teh hancip. Padahal TNI jeung polisi memang kudu dihargaan pek ngan ulah poho hancip ge kudu. Apaan hancip teh kepanjang tanganan ti TNI ti polisi. Tah ieu nu sok ngahina bab hancip. Nyebut lagi tentara dora ketiinung sok ngaku. Padahal Pak Hancip, waduh, iwal abdi tak Ustad nu hargaan Hancip. Siapa Hancip? Nah atuh teu make saragam hejo. Ulah ari TNI dihargaan, ari polisi dihargaan, ari Hancip teh padahal Hancip teh kepanjangan tanganan dari TNI dan polisi. Mun TNI di bagian luhur, Polri gitu kan. Mun bagian RT mah Hancip. Matak sarua hormat, yo nyebut lagi tentara dora katiinung. Tong sok kitu teuing ngewa hargaan da urang teh butuh. Ngeusan ieu jam 11 capek Astagfirullahaladzim. Nada urang nu ceramananya kok urang milu ngatur ting. Ibu anaman urang dieu tinggal balik coba urang mikiran 8 jam ke Bandung geus lieur atuh. Mana murah kali nu sepitan teh? Bobo eukeun bae. Jeung bapana deh sare. Teu naon, tapi kade pohonya nu tadinya. Sing sarehat lahir batin. Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Jengan sing berkah ilmuna, paranjang yuswana sarta diberkahkeun ku Allah taala anak jeung turunanana sing soleh tur solihah. Ibu bapak nu hadir di tempat saminya sing parek milik dareget rezeki anggang balai jauh cocobi doakeun sim kuring oge ku ibu naon doana sing panjang yuswa sing parek milik deket rezeki sing sehat. Alhamdulillah urang teh silih doakeun sanajan urang teh anggang tapi urang silih doakeun sanajan ti kaanggangan tetep da urang mah aya ikatan darah Islam jadi urang teh lain saha ternyata urang teh dulur ti Nabi Adam alaihi salam. Ibu sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.